Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Satacan dimulai pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran 2 kaulinan barudak. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta paguneman. Naon ari anu dimaksud paguneman teh? Paguneman teh nyaeta ngawangkong atawa nyarita dua arah antara dua urang atau leuwih, silih tempas atawa silih tanya jawab, serta ngagunakeun kalimah langsung. Ditilik dina suasanana aya dua rupa wangun paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Contoh paguneman resmi nyaeta saperti salawa atawa diskusi. Jadi diskusi termasuk ke dalam percakapan resmi. Paguneman dalam bahasa Indonesia disebut juga percakapan. Contoh paguneman aya di buku halaman 14. Pangajaran anu salajengna nyaeta ngadelkeun kalimah pangajak. Mangga ditingali bukuna di halaman 16 aya kalimah pangajak. Contohna dina ngajak ameng ka ima. Kalimah pangajakna ima ameng yuk. Tingali dina kalimah pangajak pasti ditungtungan ku kecap yuk atau hayu terus ditandaan ku tanda panyeluk atau tanda seru. Kecap anu salajengna nyaeta Susi ngajak main bekel ka Azga. Kumaha kalimah pangajakna? Azga main bekel yuk. Nah, eta kalimah pangajakna. Ayeuna contoh anu kaduana. Deri ngajak jajan cilok ka Rita. Kumaha kalimah pangajakna? Rita jajan cilok yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.